Kebudayaan kesenian jasana sanes lumayan pokok di anggo hiburan ngaraketkeun dadu duluran budaya seni pribadi minton ke ajen mandiri tekengeng diluli-luli sokomo lamun dicaci budaya lambangna bangsa tawih jembara negara binangki putra putrina minton kena kamote karan kesenian kabudayana dina alam dapang wangunan lain ukur kerhiburan boga pancen penerangan mun urang nyoka diri tang tumoa geranya ibu hajat tang tumoa liri dengki malah loba suka sering umbara dia lah mulki teh bejana dunya mun penting nandingan berang mata kurang sing karunya kasa sama dan teterang bejaan gera bejaan ulah resep masaan mun urang nyaan hirup katungkul kupati mawa teterang di mangsa badan genyak itu kene aya papasanganana eta sanajan mah sarebumbung moal megara cara orai mungguhing ari jalmi mah sokana kuah ngesir hanta tetep dadi nu mulia bahia sate adat ibli bisi ngaruksak turunan panutan anggur urang mangkanya iya
saunira tan anak panjang sinengwi ya sabda sauniratan anak panjang sinenggi sabda uning wala bakti ya dening asih ya dening asih ya kang asihi ajak ketarangan gentur kang mangun catur gentahing kang mangun cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios ngawiosaken padepokan Talagawarana bibisik panditawasi remagan kian putra muridna ku anjeun bang wasigeun ieu panditawasi sepuh anu parantos linuhu tutas dening didikan rohani lan jasmanina atuh ieu bang wasigeni teu wantun batuk-batuk acan sate acana ieu pandita wasi ngandika malum ieu pandita wasi dudu wong samanea tutas dening didikan rohani lan jasmani kitu kaya anak-anak lami-lami ieu pandita wasi ngandika nyaur ingkang putra muridna ku anjeun buah ati kembang soca mustika ama di pawenangan kasep wasigeni kaharep diukna jalu ada punyuk sumangga kaulan atuh langkung teh payun putra dalam nyangakeun semah kaunyuk panjenengan salira semah sungkem kaula aya dina dampal sampean salira Rama Guru wasigeni kaulan semah bakti muda terima dening tangan loro disimpen pulunging ati pundehing mastaka kasep dauh timalan atuh kadua perkawis dina rupiah kalapatan mugi ageng secukup lumur jemar hapuntenna anu kateda mugi tiasa ngamaklum Rama Dewaji
kasih wasi geni dina perkara kasalahan jalu duh timalan tong boro sifatna maneh anu masih keneh belak kesenteng anu masih keneh jag-jag waringkas dalah ama oge anu geus sakieu kakolotanana masih keneh kakeunaan ku salah jalu duh timalan palebah dia mah urang saling hampura we nya atur nuhun laksa ketika bingahan ama atuh katiluna aya pikir saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon ieu teh ama kieu kasih anu kahiji nama ama teh negrakeun rasa kasono kamaneh sidik moal disumput-sumput ku ama dina waktu ayeuna kanyaah ama kahidep leuwih-leuwih ti ka anak sorangan kasih atur nuhun laksa ketika bingahan ama apanan jarang paduduaan da sidik ama sibuk ngurus-ngurus para catrik di padepokan timalan salajengna ama teh aya tanyakeun ka hideuk bade naroskeun naon ama mata ku ama dina waktu ayeuna diangkir dina wancina dionang dina mangsana disaur dina waktuna teh aya kapentingan anu leuwih utama ngeunaan diri hidup da katempo ku ama hidup teh di ieu padepokan teh pang munculna pang nyongcolangna beda tina murid-murid ama tinu sajena dawuh timalan lamun dina ranking teh meh ranking hiji lajeng ngan sabulan anu katukang ama teh nanyakeun ka para catrik salerea anu aya di dieu sidik-sidik geus dianggap anak lahir batin nya melang we eueuh di tempat-tempatan teh dawuh timalan ditanyakeun ka anu ngurus tajuk eueuh anu ngurus padepokan dipapai hiji-hiji ku ama jelema santri-santri di dieu nu apaleun hiji oge cik kamana ari hidup aduh sesah nyebatkeunana ama susah kumaha abot kange putra sieun salira benruka kaula ama moal sok ieu jelema anu pang sukses-suksesna di alam dunya jelema anu hiji naon ama jujur sok gerawak sabalaka ka ama ulah aya anu didingding kelir sinang siloka gerawak sabalaka sok da moalna naon ama oge bisi hayang HP sanes ama hayang mio atuh
sanes yakin dina waktos ayeuna ama upami putra disaurkeun moal benu moal sok salerosna putra teh aya sasasih di padepokan teh putra teh tatapa puasa ama naon tatapa puasa halus atuh halus jadi nyepikeun anjeun dauh timalan naon pikeun ngadeukeutkeun diri ka pangeran diantawisna eta ama tuluy kumaha nya salami sasasih teh kaula teh muasaan hiji ilmu dauh timalan ilmu naon ilmu kapangeranan diantawisna eta nya intina mah pikeun nyaketkeun diri wek kanu kaungan urang sadaya ama halus kudu kitu komo sifatna maneh ngura keneh jarang budak ngura mah nanging disapengkeureun eta teh kaula teh kaungan cita-cita anu salarasna eta cita-cita teh parantos laksana dina waktos ayeuna ama naon sieun benu salira ama moal sok caritakeun piraku ujug-ujug baeud atuh puguh-puguh kapungkur sataacana putra daftar kaya pasatan tegeningan aya dina formulir diserat dina panghanapna upami telepat mah naon dia pasantren teh aya implik-implikan geningan ama dina seratan teh bisa di dieu cenah ngulik hiji ilmu upami telepat mah eta ilmu teh namina teh kilat geni jadi maneh eueuh sabulan di ieu patempatan teh anu utama nama muasaan eta ilmu dauh timalan ama geus tamat eta parantos 40 dinten kaula ngosongkeun patuangan parantos laksana mutih mati geni sareng sajabina jadi geus tamat maneh puasa eta parantos geus dibuktikeun eta ilmu teh anu mawi teu acan ama matak dina waktos ayeuna teh kasempatan kangge kaula pikeun sasangem kumaha cara ngabuktoskeunana ieu ilmu
sedangkan ya ilmu teh parantos kapeser parantos kapuasaan ku putra ama geus kabeuli eta ilmu parantos jadi hayang nyaho buktina eta kahenganana eta ilmu anu mawi hoyong terang kumaha cara ngabuktoskeunana ama kasep wasi geni kaula nun kula ama eta ilmu teh saupama dicabakeun kana sagara ngagolak ditengeulkeun kana batu ancur laras eta teh ama bener dicabakeun ka sagara ngagolak kirang persanten kaula mama eta ditengeulkeun kana batu hancur Keke ama pangapunten saupama ieu ilmu ku putra parantos kapeser parantos ngabaju ngawuraga sukma bade dibuktoseun ku putra dek dibuktikeun sumuhun ama da palai uninga kaula oge kada sareng buktosna hayang apal kahenganana eta ilmu leres ama cing engal kumaha cara ngabuktoskeunana ieu ilmu teh parantos panasaran putra ama ieu we atuh ayeuna mah tuturkeun ama ka tukang ka tutuh satukangeun tajuk aya batu anu nyosor jeung deui eta batu teh ngahalangan sakalian we urang buktikeun eta ilmu tengeulkeun kana batu eta bari sakalian eta butuh koralna ama teh jangan ngawangun jalan mangga tuh ama ayo tuturkeun ama kana lamun nya teh mah geus kabeuli ieu ilmu bagja bari sugema kaula buru-buru atuh antos ama buru-buru ka dieu cok hayang nyaho lamun bener eta ilmu geus kapuasaan geus kabeuli ku hidup buktikeun kana batu eta dikumahakeun ama ieu teh tengeulkeun punten atuh kapengkeran ama sok tenan naon lajeng ieu bang wasi geni ngemat eta ilmu kilat geni atuh kaayaanana ieu panangan salirana ieu bang wasi geni beureum
perwatek ilmu kilat geni sinanda tumamrat madugi yang ngalaras sinanda tumamrat madugi yang ngalaras ngawatek aji kang linewi kilat geni pinasti kersah yang tumapara lil maram tumeraping api saciduhing metu sakecaping nyata ieu batu anu sakitu ageungna ditengel dening bang-bang wasi geni perwatek ilmu kilat geni atuh ancur janten korakayana kilat geni laras gini ama eta ancur janten korakayana aduh ama bagja putra dina otos ayeuna geus nyaho eno buktina nya aduh luar biasa ilmu ama si tah didinya ayat tingali tah aya balong meungpeung can dilaukan sok cabakeun eta leungeun kana cai tempo pangaruhna kumaha eta ilmu lamun diantelkeun kana cai iya bang wasi geni ngantelkeun pananganna kana cai atuh kayana ngagolak siga cai anu asap dugi kambul kitu ama tah nya geus kabuktian aya nama hayu urang ka hayu tu deh ka imah deh ayo ngobrolan itu deh ayo ya kanyahoan luar biasa apa eta ilmu ya masa upami kena kajalmi kumaha pawatna bakal tutung tutung kumaha pan ngaranna ge kilat geni kumaha we anu kabentar guludu hebat ama kinten-kintenna bakal aya nu kiateun moal kana eta ilmu eta tapi aya hiji ilmu anu tiasa nandingan eta ilmu kilat geni moal aya sabab eta ilmu teh sabenerna mah tadina mah ngan saukur pangbibit tahungkul pamancing supaya loba santri-santri anu daek masantren dieu patempatan itu sebenarnya mah tapi geuning dina babacaan mah geuning eta leres geuning ama da aya jang jawokanana jajampeanana aya
janten moal aya nu tiasa nandingan kana ieu ilmu. Moal aya. Salam dunya ieu moal tiasa. Moal. Ke. Ama? Naon deui Kasep? Ieu mah saupami we saupami. Dupi anu ngawasa di jagat pawayangan saha? Para sanga marajuata para bayan mantaro baya di sawarga menelok ka para dewa. Tah kinten-kinterna saupami dewa. Kintin-kintina sangameun kana tiasa nandingan ke ilmu. Moal bisa. Hebat ama ieu ilmu teh. Saupama aya dewa nang datang ka dieu. Salasna putra sangem pikeun ngalawanan eta dewa. Nanaonna sia teh nya capek teh. Ieu kasauran bang wasi geni. Nimulkeun guluduk ruruntuyan geledek rerentetan. Atuh akibatna kasawarga Maniloka nimulkeun bencana anu luar biasa gitu kaya anak-anak. Ieu ku kasaurana bang wasi geni. Para dewa pating karoceak para widadari pating jararit Atuh kawah candra di muka ngakolak kaya anak-anak. atuh nimulkeun ingeung tembus ka ieu pasantren. Naon amak namanya teh? Nah, abong ke Nabi Wirati Dewang kuletah tetulangan wasi geni nya capek teh sia. Maksudna kumaha mah teh? Ari maneh eta sadar henteu ngomong teh sia. Nya emut. Eta omongan maneh bieu teh geus sarua jeung geus wani nangtang kana kadewa. Tak akibatna karasa mun ku anjeun bieu. Nah, da kauraman saukur dina lamai hungkul ama. Ngan saukur dina biwil tapi tingali ai kebat nabi sia karasa mun ku maneh. Ai. Geus. Sok amal wi hade eta ilmu teh buru-buru picieun deui. Karek ngomong maneh sakitu geus nimulkeun akibat anu teu hade. Sok bahaya sia. Maksud amat teh kumaha ieu teh? Picieun eta ilmu. Sok. Lebar mung pengorak keneh. Barina oge jeung nanaonan ukut ilmu kana itu patut. Moal manfaat kasep. Mending nungtut ilmu jang kasalamanan anjeun ti dunya nepi ka akhirat eta ilmu mah. Ulah ngukut ilmu kana ditu. Ilmu kamanusiaan, ilmu kapangeranan. Jeung sajabana. Sok. Lebar moal bisa mawana lain kuna naon ama nya mata kieu teh. Piwarang ama ieu ilmu teh kadah dipicieun ku putra. Pek. Ayo buru-buru ngilu orang mandian deui sia urang picieun eta ilmu. Aduh.
ama teh kumaha ieu teh putra tatapa puasa dugi ka 40 dinten 40 wengi hoyong ieu ilmu teh kari-kari ku ama naha piwarang dipicieun lebar temenan atuh ama ai saweg remagan ieu Pandita Wasi nuju aya dina obrolan para catrik sing sarorowok pranyata aya anu turun ti sawarga Maniloka nyata anu dipingpin ku Resi Narada Kebayan Dewa ti sawarga Maniloka. Hei Pandita Wasi saha ama nu kasosorokan gitu tah ulah kaget ya kaulah Catri saha teh nu sosorokan di luar teh duka da tiluhur surumpingna pengusaha ulah kaget ya kaulah ti sawarga Maniloka bikin minta pertanggungan jawab tidak omongan anu puseur nanti patempatan ayo siap orang tepungan teguh ya para dewa anu dipingpin ku Resi Narada Kebayan Dewa Pandita Wasi ulah kaget ya kaulah nanaonan sia tepayus aya di patempatan kumaha di murid-murid maneh Pandita Wasi ulah kaget Kasep Indra kaulah nun kula wa ping nu sacarawakan di luar teh duka da tiluhur surumpingna pengusaha ulah kaget ya kaulah ti sawarga Maniloka bikin minta pertanggungan jawab tidak omongan anu puseur nanti patempatan ayo siap orang tepungan teguh ya para dewa anu dipingpin ku Resi Narada Kebayan Dewa Pandita Wasi ulah kaget ya kaulah nanaonan sia tepayus aya di patempatan kumaha di murid-murid maneh Pandita Wasi ulah kaget Kasep Indra kaulah nun kula wa ping kuedep mangga ayo di ya kumpulan di dia kumpul siapa pada batur Batara Indra Saking Tenjemaya
Lekenan bari ngereuyeuh tiginan dangan kariweuh batuang aman batuang nu larekara sariki kedajeng hati makin pikiran warga seni padalangan boga tekad dan utama jadi juru penerangan. Para dewa saderek bener jadi sumber nanti nah atah asa ku teu sangka para ratu mika yun para menak mika sedap dengan mika dede di semah-semah kunulian para dewa kari-kari dina waktu ayeuna aya hiji makhluk anu geus wani-wani nangtang kana kadewaan asa jauh tina sangka mangeligih-ligih Sapa mana batul Batara Brahma Seking Tuksi Negeri Sumeluk kadulur-dulur seniman jeung seniwati mangga urang tatan wayang tiang ngandu pelambang manusia nuku merandang benar di tempat tadi numutkeun panalungtikan laras pisan dia kurang ajar binatang aing keur gogoleran keur gegelehan aing keur ngasakeun ngeunahna angin no eta mah aya gempa sugan aya naon deui pokona mah montong jantep datang ka dieu mangkelukna pasrahkeun aing dewaseuna batara parahu aing mangga sedek bermas tahan heula saeuneuna urang tanya heula naha bener nah teu apaan geus punguh di dieu mata aya jalma kadek kisik tuman wae semerang aja hehehe antos Batra Bayu Seking Panglaut gawas seni layaning kasumawan gadis saraka satu sang hajung ternyata benar saumur hirup kaulah sising di sawarga kakara aya jelema anu geus kumawani nangtang kana kadewaan kurang ajar pinar aya jelema nomor tong diantapah dibawa usur ka sawarga bener kebruskeun kana kawasan dari muka sama mah digebruskeun aing hayang nyiksa hayang ngawarahkeun aing teugeun aing
salira teu ngeunah ka ulah atuh. Sabar heula antos. Lamun bener teh mah dieu tempatna ieu disapu ku angin baheula. Nya ke antos heula antos. Ku aing diduruk. Ieu tempat nang leap seuneu. Teu apaleun aing dewa seuneu. Antos. Kasep Indra. Iya kaula wa. Antos kumpul sadayana. Parantos. Alata. Kumaha aya datang jelema na ba? Saan teh kuat tadi teh. Wah. Naon Kasep Rahma? Datang makhlukna dangokeun ka Brahma. Direrap ke sana. Percaya ka hidup. Dangokeun we ka putra Batra Bayu wa. Sapu ku angin. Percaya. Ke. Hayang nyaho datang wah ka dieu teh saudara aja. Seni musti kaning ati nu halimpu atuh kalbu. Dewa saya sanes agul ku payung butut nya kaula pisan. Kokolot di patempatan teh. Jadi maneh kokolot di patempatan. Panita wasi kana teh. Dawuh timalan dewa. Apal naon ieu para dewa reg-reg di sarepeun anjeun? Anu mawi aya pikir saeunaon mun itu aya hibar ti angalna ieu teh janten teh sasayogian lain dek tatamu kaula datang ka dieu aya peryogi naon atuh. Apa kejadian di sawarga menelo kabeh cikene? Anu mawi teu uninga ya kajanten naon ka sawarga. Yeuh ka sawarga menelo teh. Para widadari pating jararit para dewa pating karoceak kawah sandra di muka deka bledug. Dupi marga lantarana naon aya jelema anu geus kumawani nangtang ka dewa geus aya nu nangtang ka dewa aya di paluruh di dieu tempatna sing saja mana daokeun apa maneh aing dewa seuneu aing dewa Brahma keke Brahma kasep tahan heula tahan sing minta jawaban anu pasti.
anu mawi sakali deui hapunten kaula tes kajantenan teh sawatawis kalepatan pun ana saha kalepatan pun anak geus bukan anak haon sia wani-wani angka dewa geus boga ilmu pangawuruh naon sia hayang disapu ku angin ieu patempatan ulah dewa ulah dugi ka kajantenan kitu mata kaula kersa nyumpingan salira teh bade nyungkeun dihapunten weh manawi sareng manawi teh sangapunten teu bisa sabab naon di sawarga bangunan raruntuh ku ayana ingeung loba bangunan anu ruksak iya benteng aing lugrug sia aduh menawi teh teu kitu tamata ka dieu wayahna eta budak sakalian jeung anjeun nek penta pertanggungan jawab pikeun disogrokeun ka Yamadipati pikeun menang hukuman aduh nah teu tiasa ieun kajadian anu luar biasa ha sawarga meniloka aduh teu aya jalan sanes ieu teh piraku ari pangeran lautan hampura salira teu tiasa ngampura kana kalepatan anu sakitu alitna sakitu mah no leutik eta pareutik goblok sia kasih Brahma tahan lah Brahma majalkeun teh sapira sia goblok sia teu tiasa ngejalan anu sanes teu tiasa dimusyawarahkeun deui ieu pasualan teh teu bisa sabab naon kaula geus meunang pancenti yang otipati jagatnata pikeun nyerek anjeun jeung saha budak maneh teh putra kaula wayahna sia tanggung jawab sia kurang ajar bangsat aki-aki putana sok sia Brahma kasep tahan lah urang salaku dewa oge boga tata krama ulah wakageta sarupakeun kasep tahan heula sadari Brahma tahan kaula ge saruag geus geremet ieu tahan lah kasep sakali deui hapunten kaula teu bisa sakali deui hapunten kana kelapatan pun anak teu bisa nah saya teh menepuk ke Brahma mangkal aman naon sia mangkal asa tengeunah Allah punten mangkal aman iya teh kolot cing atuh ya lamun bener-bener dek newak kaula jeung bapak kaula sok kaula mau menur sasikung mal ngajut
ngejak satu yang beas. Kaula anak mempertanggungjawabkeun naon nu pahala nu mesti ucapkeun ku kula. Goblok bener sia teh. Bener. Tahan. Goblok sia. Ieu, para ratu meh kayeungeun para menak meh kasiharap deungeun meh ka Indonesia. Di semah-semah aing. Nah, kare-kare kubudak saya tebak sia kurang aja. Tahan berat. Goblok sia. Sok. Kuaing. Dewa. Kolot naon atuh sia teh. Ayo. Udang sia. Hah? Bener sia, ha? Iya. Teboga rasana kelakuan teu kaos lain dewa. Itu teh kolot. Cing atuh aya sopan santun saeutik makan kolot. Ieu. Aing geus meunang pancen. Aing geus meunang tugas. Pikeun newak maneh duaan. Heh. Cik, hayang nyaho boga ilmu pangawruh jampe pamake naon sia? Geus wani-wani kumaha nantang ka dewa. Apal ka aing sia? Saha ieu? Aing Dewa Brahma. Dewa seuneu aing. Oh. Jadi Dewa Brahma teh ieu. Aing. Sok saya yosi. Ieu. Moal aya anu bisa ngabela kana kanyeri kapeurih. Kolot kaula lintang ti kaula anakna. Lomba bacot sia. Apa kon wani mana gue? Ora wani dening apa kue lanang? Maju siap dot. Maju siap. Hayang nyaho berani. Ayo. Nah kira-kira kalau nak sieun kita berapa? Ayo maju semuanya. Beakeun apa? Ayo hudang. Hudang. Modar seberapa? Lesotkeun sabarangnya. Modar siap. Bangun siap. Sing siap modar rasakeun siap. Lesotkeun kurang aja.
tersangka serbu seorang nyamuk seorang aja Vino siap Sakitu sia Susumar teh sia aduh kurang ajar sia Allah sakitu sia siga nu Susumar kurang ajar Pani tawasi tenyo jata aduh wasi geni ama di kumaha wah panas tinggalan Dewa Brahma disangka karasa sia ta eta akibat teh sia kolot manya matak nyarek oge sia tingali kejadianana sia sakitu teh ngan sakur sungguh-sungguh teh karasa tapi ka kitu-kitu na dewa geus ayeuna da kumaha penasaran kaula ama kerasa lebok sia jati paling waras-waras paling jati malu ya sager was ini ngan sakitu sia kadijayaan teh kalaka Susumarna wes ya Susumar kumaha maksana itu amat teh ari maneh kajadian nepi ka kieu teh kualah tanaon sia kualatan kajantanan kieu teh ku ngagemnak kaula ilmu kila kini dipake apa henteu eta ilmu teh hilap ama cik kagok porontok kaparang belang dipentah hampura teu bisa ku jalan naon teu bisa dewa teh cik hayangnya warah teu ka mana eta ilmu omat gunakeun mangga ama permios kurang aja hebat balik hebatnya so kayaknya ho enak mah
beakeun sia ilmu pangaruh jampe pamake teh Batra Brahma cing hayangnya dewaseuna teh dangokeun kulo goblok sia rasakeun ye kulo aja sok aya nu langkung teh kitu tenggelan teh bangsat siap modal maju siap rakyat sok ayo udang Brahma Brahma udang udang siap goblok sia sok maju Brahma ayahnya penasti kersah yang rumah barat iya Batra Brahma dipun jamak dening bang wasi geni ngalumuruk lil kapuk kayak bulan kapas kaujan kaya Brahma para dewa enyo tasya Brahma Wish, ayo teteh. Di kumaha hidup teh? Tunggu lana nyecep kena awak. Wani kene. Taluk wa. Ai. Jadi kumaha atuh? Tah. Karaos, karasa eta dewaseuna teh. Si Edan ngabalas menes kurang ajar teh. Berapa? Ulang ngelakeun. Tah. Kita ieu bonus kedik tah. Tah. Kurang ajar. Brahma. Walas paling jati itu paling walas. Tamang. Wani kene. Taluk. Ai. Indah. Kaula wa. Cangkalak si kurang ajar. Edan sia. Ieu dewa naon ye? Lamun dipercaya kaula Batra Indra. Batra Indra nya. Urang kapino gawe. Aya maju. Lawan tadana sia. Edan sia. Ayo. Wis. Maju sia aja. Rada jangkung gede ieu mah dewa teh. Dewa naon anjeun? Nah, ngagerem ieu mah
dewa teh. Kurang ajar pinter. Moal aya bisa nyerak sampean lintang ti kaula Batara Bayu. Oh, Batara Bayu anjeun. Urang kapinu gawe modar sia binatang. Hayo. Wih. Bayu. Ampun. Tenyo tas ya dewa. Ay. Hebat eta satria. Teu sangka. Batara Brahma. Kulo. Indra. Kaula. Bayu. Kula. Iya orang dunya. Tah aya lauk, mere. Rengsekeun. Aduh, ama teu sangka eta ilmu teh. Geus. Hayeuna mah buru-buru picieun eta ilmu. Ieu teh kumaha mah teh? Picieun eta ilmu. Bisi teu bisa mawana geuning eta pengaruhna luar biasa maneh. Jadi henteu kontrol. Can sawawa deui, aduh bahaya. Eta teh kejadian ieu teh tinggal tina usapan hungkul. Tina usapan eta dengan buktina. Kejadian nepi ka kieu. Dewa nepi ka ngontrol ka ieu patebatan. Ai. Cik, picieun eta ilmu. Nyaah lebar kana waruga. Berat dia ilmu teh lain ilmu enteng-enteng. Aduh. Kumaha teh? Lebar atuh ama. Kengeng tata puasa ieu ilmu teh kari-kari ayeuna pada dipicieun. Aduh, nyaah ama. Ieu leuwih ke nyaah aing sia. Sok, picieun. Keur naon ngagulung ilmu model kitu? Moal manfaat. Sok. Moal apa? Ya ilmu moal dipicieun ku kaula da lebar atuh. Pengorbanan kaula oge. Ih, gogodana mah luar biasa. Mata kitu ge maneh mah aya kahayang. Pol cita-citana. Jadi gogoda itu ieu jeung datang ka maneh hari waktu harita bisa kahalangan ku anjeun. Sok leuwih hade picieun eta ilmu. Nyaah ama. Mending cicing ngade dieu. Sok. Urus ieu pasantren ama geus kolot kieu, pasti moal kasaha deui ieu pasantren diurusna pasti kahidup. Alim ama. Ai. Picieun. Lebar. Dupi ama persantren teh ka kaula. Kuningalna kajantenan anu model ieu. Ari maksud ieu kajantenan anu model neme ama dewa anu kabejakeun sakti da mandraguna anu ngawasa di jagat pawayangan teu bisa ngapulian kana kasaktian kaula. Coba gali saupami putra di pesantren di tengah-tengah masyarakat meureun hari kaula sakti mah kaula jago moal dianggap lemah ama sabab ari anu lemah teh sok kaituna sok dijajah.
lain ku jalan gitu atuh hadena mah sok kudu jalan biasa we salahkuna manusia sok balik deui mah tiasa mah dah lebar atuh kaula teh sarasna lain ieu nu diincer teh mah cita-cita ku kaula anu utama ku ngelapna ieu ilmu teh aya hiji cita-cita anu can kasora ku kaula anu ieu cita-cita teh diimpikeun siang kalayan wengi ku kaula cita-cita naon deui dupi ama uninga di negara Amarta ada gitu ayah kasohor jago malahan anjeuna dina waktu ayeuna ngajabat janten panglima tertinggi angkatan darat angkatan udara di Melajang Tengah ada gitu kumaha maksudna upami telepat eta jeung jenenganana eta jalma teh lamun teu salah mah Gatot Kaca. Gatot Kaca ieu maksudna kumaha? Saupami eta Gatot Kaca ku kaula diajak jogo terus si Gatot Kaca teh eleh ku kaula da yakin kaula bakal ada kaula mah buktosna geuning eta dewa pada bubar ka tauran teu tiasa ngapulian kana kasetan kaula komo deui si Gatot Kaca sifatna manusia dewa anu sakitu saktina tabe ka kaula ieu Gatot Kaca teh jago sia tapi kaula can yakin sacan aya bukti anu otentik kaula masih kene penasaran kana kasaktian si Gatot Kaca mata putra dina waktu saya nyukeun widi we deu ka mana kaula bade mios ka negara Amarta hayangnya atuh meureun ka teh ama saupami si Gatot Kaca eleh ku putra terus teh kaula teh diangkat jadi panglima gagantina si Gatot Kaca dan si Gatot Kaca eleh ku kaula meureun moal kaula wae moal ama wae anu bakal seungit teh pasantren ieu oge bakal seungit teu sudi aing mah ku jalan kieu mah sia sok nyaah henteu ka ama nyaah henteu ka putra saupami nyaah ka putra cik katunjukkeun widi kaula widian kaula pikeun ka negara Amarta nah teu beunang dicarek pisan sia teh nyungkeun sakali deui bade di widian bade henteu kaula tetep bade jengkar ka negara Amarta kumaha sia we sia teu beunang dipikanya kurang ajar ay ulang anggap di kolot sia kaing ti menit enak ti detik enak ti jam ayeuna sia kurang ajar ngerakeun sia ben Kangjeng Rama tapi keur kaula mah keukeuh saat can bisa ngajajal kana kasaktian si Gatot Kaca kaula mah teu sudi rasana ati teu suka Gatot Kaca daguan ieu kaula
mawawayangan bae raga taya pangawasan lamun kasasarnya lampah nafsu nu mata kadung ucap lampah sareng